Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka hamidum majid. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-fajiru raji ila rahmati rabbih khairun minal abidi muknir. Ayuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ngarupikeun ucapan anu pangsaena anu pertami-tami ku urang sadaya dianggo munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Daya sanes nyaeta muji syukur urang sadaya ka hadrat Allah Subhanahu wa taala kalawan segenap perasaan tumarima urang sadayana kana rupi-rupi kanikmatan anu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadaya ti kawit kanikmatan dohir sareng batin, nikmat iman sareng Islam disarengan kalayan jiwa raga anu sehat wal afiat. Mudah-mudahan tami-tami barokah sareng manfaat sehingga urang sadaya kenging pitulung Allah ti dunya dugikeun ka akhirat. Teu hilap sholawat sareng salam mugia dilimpah curakeun ka junjunan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka kulawargina, ka para sahabat, ka para tabiin, atba'it tabiin tug dumugi ka urang sadayana
mudah-mudahan urang sadayana kalebetkeun sajumlah pagolongan anu mika cinta kana kasayan, mika cinta kana pangaosan. Mudah-mudahan urang sadaya keng syafaat yaumal kiamah, amin ya rabbal alamin. Salajengna wirehing ieu pangaosan nyaeta acara anu dipika cinta ku jalmi-jalmi anu soleh anu teu putus harapan tina rahmat Allah, mangka langkung ti payun urang munajat ka Allah Subhanahu wa taala nyaeta anu kahiji, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nyaeta ngajaga ngariksa ka urang sadayana, utamina kana iman Islam urang sadayana, kana agama urang sadayana dijaga ku Allah Subhanahu wa taala sehingga urang sadaya kenging ridona Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua munajat ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan urang sadaya khususna anu hadir oge anu umumna anu teu tiasa hadir jalaran kawagel ku padamelan misalna, mudah-mudahan sing disimeuh ku rahmat kanyaah kadedeuna Allah Subhanahu wa taala, anu mana rahmat Allah eta henteu pilih bulu, henteu dipilihan rahmat Allah ku Allah nya sadayana oge kenging rahmat Allah. Allah mah henteu pilih bulu ibu. Upami Allah pilih bulu bakal menang monyet. Sabab monyet baruluan. Nya Allah mah teu pilih usaha wae dipasihan rahmat ku Allah Subhanahu wa taala. Dina rarasan ieu mudah-mudahan urang sadaya kalebetkeun umat Kangjeng Rasul anu teu putus harapan tina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salajengna samang-samangsa Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun kana alam dunya ieu, mangka Allah Subhanahu wa taala bersamaan sareng eta Allah nyiptakeun 100 rahmat anu 100 eta anu hiji di kadunyakeun, anu hiji di ka alam dunyakeun. Kanggo naon? Kanggo semata-mata ujian, kanggo nguji ka manusia supaya daek syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Anu 88 rahmat eta dicadangkeun ke di akhirat kanggo naon? Kanggo balesan keur jalma-jalma anu takwa, keur jalma-jalma anu iman, keur jalma-jalma anu henteu putus asa, anu teu putus harapan tina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anu salajengna katiluna urang munajat ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan urang sadaya dipasihan katenangan, karegregan ku ayana urang pacaket sareng Allah Subhanahu wa taala. Sing regreg nyuhunkeun regreg gitu nya, nyuhunkeun karegregan, tapi regregna ku Gusti Allah, sanes ku salian ti Gusti Allah. Ya Allah abdi teh hoyong regreg ya teh, tapi regregna teh lain ku salian ti Gusti, tapi hoyong regreg teh ku Gusti. Nah, di mana jalma dipasihan katenangan, karegregan ku Gusti Allah, maka moal bisa aya hiji perkara anu ngaganggu ka eta jalma, sok sanajan ieu alam dunya ieu tinemu jeung ancur alam dunya angre regreg. Nah, naon margina? Margi teu sakedik ibu zaman kiwari mah. Teu sakedik jalma teh regregna teh bet ku dunya nya. Eta karegregan anu salah, karegregan anu ngan saukur nipu nya. Regreg lamun loba duit regreg, lamun loba dahareun regreg, lamun loba pakaian regreg, salah regreg eta mah.
regreg eta mah regreg salah atuh. Aya regreg lamun ayeuna lamun lamun loba jelema regreg gitu nya. Tapi jelema mah teu regreg gitu nya. Terus di jero kuburan dek lobaan gitu da sorangan. Nah, jadi pada dasarnya urang nyuhunkeun regreg teh ka Gusti Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Perhatosan kasadayana rehna ku ngemut kana kanikmatan kana kanyaah kadeudeuk kawelas kasihna Allah eta hate jadi regreg salah sawiosna saur Kangjeng Rasul karegregan eta bakal dipasikeun khususna ka jalma anu mika cinta kana pangaosan. Nah saur Kangjeng Rasul nyaeta jalma anu hadir dina pangaosan bakal regreg hirupna, tapi hirup regregna sanes kulantaran seueur harta, sanes kulantaran regreg lamun geus luhur jabatan urang, regreg di mana asalna lobanya pangkatna teh luhur, pangkatna teh tepikeun kaduk ti gubrag, bakat ku luhur tapi kaduk ti bebeut, pangkatna teh luhur can puguh manggih can puguh sabab ku Allah regregna eta henteu disimpen karegregan teh henteu disimpen dina kapangkatan jeung dina harta bana anu loba. Regreg naon margina ibu eta anu kaseseueuran ya mah kaseseueuran cenah kaseseueuranana amun jalma loba duit bakal regreg cenah eta mah cenah eta mah. Tapi cobaan naik angkot mawa duit 100 juta regreg mah. Naik bus mawa duit 100 juta regreg mah. Moal. Moal mah regreg. Tapi aya upami di bumi teh nya eta mah kerekna ge kuat ka bebledagan. Kerek eta. Nah cenah si eta kerekna teh bet tarik-tarik teuing sing horeng teu boga duit. Nya da anu loba duit mah teu bisa kerek. Tuh. Nah teu bisa sare ibu nu loba duit mah. Nu loba duit mah teu bisa sare. Nya culang cileung we sieun aya nu ngeclok. Danya Bu leumpangna oge anu loba duit mah beda jeung anu teu boga duit. Leumpangna ibu-ibu anu boga duit jeung nu teu boga duit beda. Beda leumpangna. Anu boga duit mah leumpangna oge anu gaduh anu seueur artos. Leumpangna oge naon ngadaleungdang. Nah, kumaha lamun nu teu boga duit mah nurugtug pokona nu teu boga duit mah. Nah. Beda diukna oge anu boga duit mah diuk calik emok dina pangajian nu boga duit mah tenang. Wah, anu teu boga duit mah elek kasekeng we culang cileung. Nah, culang cileung we deuk hiber we keluar. Eta. Nah, anu teu boga duit beda ibu. Sok lalaki anu boga duit ngarokona beda. Ngarokona ge anu boga duit mah. Wah, anu teu boga duit mah ngarokona ge marekpek. Dilinting jaba digegelan. Rokona ge anu teu boga duit mah digegelan. Nya. Eta ngarokona ge. Nah, gitu nya. Nah, Bu Haji mereka mana pada nyanak artos mangga. Beda dengan gesek heula san Bu Haji. Benten Bu, naik motor anu boga duit mah beda jeung nu teu boga duit. Nu boga duit mah naik motor nage ngajare bebeng. Nu boga duit mah ngong. Anu teu boga duit mah murungkut naik motorna oge. Ya, murungkut. Pangaosan wae anu boga duit mah sok cicing panghareupna.
nya sok cicingna teh panghareupna pengawasan nya ada nanging sanes eta anu dimaksa jadi reug-reugna kedah ku Gusti Allah urang geus reug-reug can deukeut jeung Gusti Allah gitu aya di masjid Cigalauk dina cai keimanan urang kudu diuji make batu uji nyaeta Cigalauk dina cai geus can urang dina pangajian teh reug-reugna Cigalauk dina cai teu hayang ka darat gitu geus dina kahalusan urang reug-reugna ciga dina lauk dina cai teu sakali waktu ka darat oge gegerepekan hayang buru-buru kaca hayang buru-buru kana cai hayang kekerepekan we hayang kana cai hayang gerak-gerak kana cai itu nah ieu ieu upami bade ngukur kana karegeregan eta cek tadi moal aya perkara anu masihan katenangan karegeregan salian ti Gusti Allah moal aya nah ku hal eta pisan pangaosan ieu temana munajat ka Allah Subhanahu wa taala tina ieu pangaosan sesuai sareng anu dijanjikeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu-ibu ahli pangaosan dipasihan katenangan karegeregan ku Allah Subhanahu wa taala nah itu anu katilu anu kaopat nyaeta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngalebetkeun ka urang sadayana dina jajaran jalmi-jalmi anu ditampi tobatna ku Allah Subhanahu wa taala anu dipasihan nilai anu ageng anu dipasihan nilai anu sae ku Allah Subhanahu wa taala sing kaasupkeun kadinya sing kaasupkeun mudah ya Allah lebetkeun abdi nya jadi ibu-ibu ngadoa kieu ya Allah lebetkeun abdi ka mana ka SD ka SMP banyak ini deuk sakola gitu nya lebetkeun abdi kana jajaran kana reng-rengan jalmi-jalmi anu kenging karidoan Gusti gitu itu ngadoana nu kaopat ya Allah abdi hoyong lebetkeun abdi gitu nya lebetkeun abdi kana jajaran kana riungan jalmi-jalmi anu soleh jalmi-jalmi anu kenging panghampura Gusti kenging rahmat Gusti kenging syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli wa sallim wa barik cing kumaha kira-kira lamun urang teh eueuh dina jajaran ditulis-tuliskeun jalma-jalma anu ditarima tobatna dituliskeun ku Allah ngan urang eueuh dina tulisan eta kumaha cing kira-kira bingung geura sok daftar jalma anu geus ditarima tobat A B C terus di absen hiji-hiji pek eueuh urang teh atawa salaki urang teh eueuh anak urang teh eueuh dina absen eta teh ditarima tobat urang cik deuk kumaha tanya nya ngadoa urang ti ayeuna ya Allah abdi hoyong kalau nyuhunkeun kitu nya ya Allah abdi nyuhunkeun dilebetkeun ka jalmi-jalmi anu dihampura ku Gusti anu ditampi tobat abdi ku Gusti gitu ka jalmi-jalmi kalau dilebetkeun tah ieu bakal cenah kaasupkeun jalma-jalma anu soleh anu teu putus harepan tina rahmat Allah bakal urang aya dina perkumpulan jalma-jalma anu menang karidoan Allah menang panghampura Allah bakal saur Kangjeng Rasul asal kersa calik dina asal kersa asal daek calik dina pangaosan ulah sieun teu kaasupkeun kana jajaran
karena pang absen jadinya kan we pang bocotna ge pang terakhirna oge kan we asal kasebut we nya terus di absen ku malaikat teh nya anu geus dihampura dosana teh ieu di absen. Nah, di absen. Saur Allah, malaikat, tuliskeun ta jalma-jalma anu aya dina pangajian cokot dosana hampura anu geus dihampura dosana ku kami saur Allah. Nya anu geus ditarima tobatna ku Gusti Allah dituliskeun ku malaikat. Nya ngan pas malaikat keur nuliskeun Bu Haji nuju teu aya bieu ka mana. Nah, keur ka jaman meureun. Dituliskeun. Gitu. Dituliskeun bieu teh. Ku Gusti Allah keur ka mana tuh. Nah, mata Gusti ieu nu malaweung tuliskeun lah nu malaweung ogekeun bae nya. Nya dituliskeun. Jadi uih tina ieu pangaosan sadayana tos dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mangga urang ngawitan ngaos. Ngaos anu pertama. Ngaosna duwikeun kana naon, Bu? Ngaosna duwikeun kana naon? Oh, ya mah. Hah? Sok. Ngaosna duwikeun kana naon basa mingon kamari lah saminggu kamari basa geus saminggu hilap deui. Oh deui bejaan ulah. Anu kamari bejaan ulah. Wartosan anu basa saminggu kamari wartosan ulah. Hah? Wartosan cenah ari di bejaan hayang, ari ini nyoh kopi henteu atuh. Nya moal atuh moal bejaan. Tapi da teu naon di bejaan we sugande atuh pang aya nu mang ninyohkeun kopi atuh. Nah, kumaha nya ari deuk dipang ninyohkeun kopi sok sieun nanyakeun jeung ududna cenah. Mana ududna? Moal keun we wios atuh telat oge da di bejaan we nya. Jadi kamari teh kieu Bu. Ibu ngaos kieu. Ibu regreg mana boga duit jeung teu boga duit regreg mana eta nu kamari teh nya regreg keneh boga duit tah eta teh can sampurna iman kitu teh can sampurna terus ari iman urang deuk diurus ku saha da ku urang lamun teu ku urang deuk ku saha urus we iman sorangan lain ngurus-ngurus iman batur. Nah ngan diurusna lain dipariksana di pariosna di tensina sanes ka dokter sanes ka puskesmas tapi atoh mana regreg mana boga duit jeung teu boga duit majar maneh teh regreg keneh boga duit kitu nya. Nah eta teh iman can sampur mun teu salama karek syarat eta ngaji teh nya nah regreg keneh boga duit cenah. Majar maneh teh da abdi mah teu sieun ku jurig, teu sieun ku jin, teu sieun ku jurig, teu sieun ku teu sieun ku buta, teu sieun ku jurig, teu sieun ku kunti sieun sote budak teu jajan. Paingan atuh. Anu mana ari ku jurig sieun, ari budak teu jajan teu sieun gitu. Nah, sieun sote anak pamajikan teu jajan teu dahar. Paingan atuh waranian ka jurig. Nah, jadi karek eta keimanan ieu Bu kada diurus nya. Karek eta upami hiji jalmi henteu sarua reugreugna saur Kangjeng Rasul teh teu sarua reugreugna boga jeung teu boga duit teu sarua reugreugna dipuji jeung diledek keheul nu mana keheul anu muji keheul kanu ngahina tuh kuduna mah saru nya bet ngahina kana dadamelan Allah. Nah bet ngahina kana bet kahina kana kekurangan batur kitu nya.
Jadi lamun jalma can sarua ye. Can sarua atohna dipuji jeung dihina. Tah eta teh can sampurna imana gitu. Nya. Sok urang urus heula. Cenah abdi mah meuni hoyong cenah ngurus ya kieu. Urang ngawitan we ngaos nanya ayeuna. Iman teh kabagi dua. Aya iman anu namahan, aya iman anu ngurangan. Ngurangan nana kaimanan tepikeun ka ipis eta kaimanan gubrag we kana neraka jelema. Da kusabab ipis leungit imana eueuh tepikeun ka dadas kaimanana beak gubrag kana neraka. Tidak lideg tiga leong tah kana neraka gubrag beda unggal poe imana ngurangan. Aya iman teh namahan sapertos iman para nabi, iman para ulama, para kiai namahan terus. Namahan unggal nyeunghap, unggal menit, unggal detik namahan. Nah, tepikeun ka mana? Tepikeun ka kati kabuka panto surga, maot dijemput ku para nabi bus lebet ka surga. Nah, lebet ka surga. Nu mana imana anu namahan? Ari cai herang namahan ngurangan. Cai herang namahan ngurangan. Namahan. Hah? Ya? Nya. Iman teh aya anu namahan, aya anu ngurangan. Lamun cai herang namahan ngurangan. Lamun cai kopi ya tapi kan ka mana eta iman nguranganana ujang? Tepikeun ti mimiti ya. Iman nguranganana, iman teh nguranganana teh mimiti keheul kami toha. Keheul ka keheul ka dulur pamajikan, keheul ka dulur salaki, keheul eta mitina ya iman ngurangan wal poe. Keheul ka tatangga, keheul wah iman terus ngurangan akibat naon? Akibatna tah urang kudu bisa neuteu, kudu bisa menat, kudu bisa ngeureunnan atanapi kudu bisa ayeuna sabisa-bisa bertahan iman urang. Kudu mempertahankeun iman urang. Sabab kabungah jeung kabahagiaan hiji jalma ditangtukeun ku kaimanan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ditangtukeun kabahagiaan hiji jalma teh kabungahna teh ku kaimanana. Hiji ngurangan akibat naon cenah eta teh mimitina ngurang ya panyakit iman anu kahiji nya eta ku sabab ayeuna nguranganna teh ku sabab percaya kana cenah jeung meureun jeung susuganan. Ku sabab nya eta eta nguranganna teh ku loba ngadengekeun jeung ningalikeun perkara anu can pararugu. Meureun we jeung cenah anu di ibadahanna teh nya susuganan we anu di tuturkeun teh bahasa susuganan. Nuturkeun susu lain nuturkeun sunah lain nutur sunah rasul tapi ieu mah nutur susuganan we atuh ujang ieu teh susu sulap selip susulapan nya susuganan nu ditutur-tutur teh kade eta teh iman ngurangan. Oh da cenah urang oge meureun eta oge meureun eta oge meureun jeung eta teh nya eta keur jelema anu hatena diheungheum ku iblis ku setan. Hatena diheungheum ku setan, bibirna digulantungan ku setan, panona kapeungpeureunan ku setan, ceulina digoengkeun ku setan, sukuna ditalian dipakung ku setan, leungeunna dipurilitkeun ku ditalikung ku setan. Nah, akibatna naon? Akibatna nyaeta loba percaya kana cenah, kana meureun, kana susuganan gitu. Akibatna eta. Jadi pada dasarna
pada dasarna iman anu ngurangan sekali deui kahiji ku sabab loba percaya karena cenah jeung meureun jeung susuga cek bahasa Arab nama asyakku billah. Nah, naon artina teuing teu apal. Nya mang ka Gusti Allah. Padahal tugas urang ngaji teh hartosna ngaji teh milari ilmu nungtut ilmu hartosna netepkeun ngaji teh netepkeun kana keimanan bade ditetepkeun keimananana so kahiji wajib ka Gusti Allah sifat wujud cenah meureun lain misalna kieu kahiji hartosna aya Allah cenah henteu teu make cenah nya hartosna aya meureun ulah make sabab tauhid mah teu make cenah teu make meureun Allah teh kawasa meureun dan teu make meureun tauhid mah. Nah eta ngaji urang ilmu tauhid nya eta tikawit nganyahokeun kana sifat 20 eta keur mencegah supaya henteu hirup henteu susuga henteu loba susuganan lamun loba susuganan kenna teh sugan we atuh ayeuna ye henteu aya susuganan terus nah hiji eta tetapkan keimanan ku kalimat thayyibah la ilaha illallah. Anu kadua iman teh nguranganana ku sabab kabita ku perkara anu aya dina leungeun batur kokoroncongan nu aya dina beheung batur ditingali we kabita ku gagantel masimun kongkorong nate tina emas mah da kurapia nya meuni kabita etanya kabita ku perkara anu aya di manusia nya teu kabita ku perkara anu aya di Gusti Allah saeutik oge perkara jadi kabita meuni kabita nyana eta ku buah meuni kararon meuni naon keur meujeun narumangu cenah dicocolkeun kana kecap di naon dicocolkeun kana cengek nya menang ngarenos jeung kecap kuat ka naon buah hasem kabita kuat ka suruput eta cakruk nya kabita ku buah meuni koneng rumangu nya keur mejeuna karek kabitana teh kudahareun eta muahnya mangga muah melon muah muknget alpu buah nangka buah melon buah alpuket muah-muahan bawana mah kabitana teh karek kudahareun misalna kabita ku pelakan kabita ku buah-buahan kabita ku dadahareun ku pakaian kabita ku imah kabita ku nu ku perkara anu samentara ibu masing imah 7 tingkat oge da samentara atuh samentara aya anu bakal 100 tahun nyicingan 200 tahun imah moal maka cicingan kabita ku kendaraan meunang alus eta kendaraan kabitana teh kudu kitu teu kabita ku panghampura Allah teu kabita ku rahmat Allah teu kabita ku pitulung Allah nya teu kabita ku pelataran ku panto ku mukana panto rahmat panto surga teu kabita aing mah ku surga auzubillahi min dari nah saha nu teu kabita ku surga nah gitu nya jadi iman teh ngurangan lantaran keur mah urang teh kabitaan dibibita jaba diolo supaya diolo supaya ayeuna jauh
jeung akhirat, jauh jeung Gusti Allah. Kusaha diolona ku setan nya, dijalikeun ku setan, di kumaha ngaranna teh, diome, digoda, digunasika ku setan nya. Diome berang peuting, berang peuting ti hareup, ti tukang, ti kenca, ti katuhu, ti sisi, ti gigir, ti luhur, ti handap. Innahu huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum. Sanyanyana eta setan, eta jeung bala tentara jeung balad-baladna setan, eta bisa ningali ka anjeun, bisa ningali ka anjeun, ari anjeun teu bisa ningali ka pan licik si kehet mah. Si setan mah da licik. Licikna kumaha? Innahu yarakum, sanyanyana eta setan ningali ka anjeun, beurang peuting oge ditingali ku setan. Ditingali, diperhatikeun, sarengkak saparipola saucap salampahna teh ditingalikeun ku setan. Ceuk setan tah deuk ka mana tah geus ngajingjing kantong tah, deuk ka mana tah geus melenos tah, dituturkeun eta ku setan teh tepikeun ka poho kana kopi oge eta teh kagoreng tepikeun eta teh ditutur, anu deuk pangajian teh dituturkeun ku setan, terus digorolongkeun eta. Bari eta setan teh mamawa bal baliter, terus pas deuk tiukna teh digorolongkeun kana bujur nu deuk tiuk dina pangajian teh gek diuk, da celaki celek we terus teu daek cicing, gutak kitek teu daek cicing. Aya deui setan teh nu mamawa ieu, anu mamawa keusi taneuh ngebul diawurkeun kana panon, sugan teh tungkul teh keur mikir, sing horeng keur ngacai keur ngadahdir. Tungkul ngeluk sugan teh keur mikir. Ari heg teh kalaka sok-sok atuh gerang mimitian ngaji teh geus dila tadi ieu teh. Geus dila tadi tareh ngeusan. Gerang ngamimit sing horeng nunutan. Nah nunutan. Geus ieu teh ngaji teh geus dimimitian. Salatullah salamullah garuga ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, la yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah nya garuga atos garuga. Nah nunutan aya tuh nya gitu nya. Nya daripada nunutan mending sholawatan. Daripada ieu nunutan lebih baik sholawatan. Itu salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Daripada narunutan maning keneh maning keneh sholawatan nya daripada nunutan. Nah geuwat teh di pareuman di listrikna da besi kapangi. Nah itu jadi saya deh iya iman ngurangan
Iman ngurangan tapi kati jengkang kana neraka aja. Nya diatawisna panon geus diangon ku setan, ceuli geus dijibir ku setan, hate geus diheung-heum ku setan lantaran eta nyaeta nu tadi teh sahingga kabitana teh ku perkara anu teu pararuguh kabitana teh kabita teuing sok sieun paeh molotot teh anu kabitaan kabita ku sapatu jangkung sok ajaran ini teh sapatu jangkung ini make sapatu jangkung hayo teh jalikeun nang karak bengkang ge kumaha saha nu ngahudangkeun saha nu ngahudangkeun atuh tuh karek oge Senin ieu teh nanyakeun pasar Rebo deuk meuli sapatu jangkung nah nanyakeun pasar Rebo meuli sapatu jangkung. Nah iya. Jadi kabitana teh karek ku aksesoris nya. Kabita ku aksesoris lamun lalaki kabita ku awewe karana ka aweweanana lamun awewe kabita ku lalaki kade. Teu ningali naon anu pantes dipikabita ku urang. Teu maros Bu. Ari Kangjeng Rasul kabitaan henteu. Kabitaan. Kangjeng Nabi oge para nabi kabita ngan kabitana lain ku perkara lain ku perkara dunya ari para nabi mah kabitana teh kabitaan teh nyaeta ku perkara ku perkara naon anu dipikabita ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasul teh kabita hoyong teuing umat kaula silih pikanya silih pika deudeu silih elingan silih pikaula silih pika asih silih duakeun silih umpamaan silih hargaan hoyong teuing umat kaula teh babarengan silih pika resep dina kasae silih pika resep dina kaalusan teu silih pika resep dina kagorengan teu silih hoyong teuing silih jungjungkeun eta kabita kami Rasul ku umat anu kabita kami Rasul ku jalma harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim supaya kabita kami Rasul ku sasarengan sareng umatna sasarengan sareng jalmi-jalmi anu marariskin sareng jalmi-jalmi anu jalmi-jalmi anu teu putus harapan tina rahmat Allah. Anu miskin tapi teu putus harapan tina rahmat Allah ta eta. Hoyong sasarengan sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabita sok ibu lamun ibu teh seueur putra ibu kabita teu kabitana kunaon hayang teuing meureun cenah eta teh budak teh nya anu adi jeung lanceuk alalakur hayang kitu aya. Aya mah adi jeung lanceuk juga pajauh-jauh ieu mah adi jeung lanceuk silih kusrukeun silih gogoreng silih gorengkeun silih naon silih adi jeung lanceuk teh eta ibu dia kabita pan kolot kabita lamun budak anak incu teh runtut raut sauyunan eta manta sarimbit runtut raut kahilir kagirang silih pikanya silih pika ulas silih pika deudeu kitu nya silih tutupan bahkan silih tutupan lamun kakurangan lamun kagorengan silih tutupan lain silih omongkeun kudu ditutupan dulur jeung dulur teh silih tutupan lain silih gorengkeun ieu mah urang ge cenah ari cenah teh eta teh masjid al cenahu ari cenah eta masjid setanun setan tempat sujudna setan eta teh masjid setan teh ngaranna teh al cenah wal meureun nya al cenah al meureun urang ge meureun gitu oge urang ge cenah nya ulah make cenah atuh ari bab keimanan mah tapi kudu yakin kana panghampura Allah Subhanahu
wa taala. Yakin kana pitulung Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Matak disebatna ge iman anu positif ari para nabi mah hartosna imanan teu pernah kurang. Henteu pernah kurang iman para nabi mah para sahabat. Namahan teras naon sababna? Sabab anu di pikabitana ku para nabi ku jalmi-jalmi anu soleh nyaeta anu di pikabitana teh perkara kabita hoyong teuing hayang caang di pakuburan. Hoyong caang di pakuburan, hoyong aya nu ngaduakeun ke di pakuburan teh. Kusanya ku anak incu didoakeun. Nya kira-kira lamun anak incuna teu dipasantrenkeun teu dititah cenah ngaji bakal bisaeun ngaduakeun ka di lamun kolotna di kuburan. Lamun kolotna geus di kuburan bisaeun moal ngaduakeun lamun teu masantren. Tah moal atuh teu ngaji teu bisa Fatihah acan eta budak teh. Kabita pokona mah eta budak hayang cenah masantren urang teh hayang boga pamajikan ieu teh. Mamanya adek jomlo wae kabayangnya lamun di alam dunya eueuh awewe ieu mah. Lamun di lemur ieu eueuh awewe kabayang eta tangkal cau barolong meureunnya. Kabita. Kabayang ieu mah contona lamun di lemur hiji lemur eueuh awewe ari lalaki lamun aya kahayang jigana aya ucing tewak. Kumaha? Aya tah kabita cenah urang teh hayang boga pamajikan tapi pamajikanana deuk titainit kana pangaji. Saha lalaki salakina anu pamajikanana init kana pangajian dihampura kabeh dosana ku Allah. Sikehedna mah teu init. Salakina mah teu init pamajikanana init. Ngeunah we si eta mah. Ari init henteu ari dosa dihampura ku Gusti. Dosa dihampura ku Allah. Da ngajurungkeun angkat ka bojona kana pangaosan. Tatanggana oge dihampura ku Allah. Dosana sabab boga tatangga daek init kana pangaosan. Babaturanana dihampura ku Allah dosana. Lantaran babaturanana init kana pangajian. Nah, naon sababna sok didoakeun bae. Allahumma gfirli wali daya wali akhwanina wali ashabil huquqil wajibati alaina wali masyayikhina wali ikhwanina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Tuh dihampura dosana kabeh ku Gusti Allah. Lantaran aya salah sawiosna dosa Pak RT dihapunten ku Allah, dosa Pak RW dihampura ku Allah lantaran di lemur ieu aya pangaji, aya pangaosan. Alhamdulillah. Nah, ya imanna positifkeun. Nu mana positifkeun teh namahan terus. Disebut namahan teh nyaeta ku sabab kabitana. Nya kabitana ku perkara nya kabita. Hoyong teuing nyebrang dina siratal mustaqim teh, nyebrang dina cukang siratal mustaqim eta nyebrang ngaliwat kana jembatan siratal mustaqim teh hoyong salengkah nepi we ka surga. Kabita sababna naon sababna? Sabab eta cukang siratal mustaqim teh dihanapeun cukang teh aya jurang neraka jahanam ngalungkeun batu 70 tahun can nepi ke 500 tahun dina salah sawisna katerangan mah can nepi keneh eta batu di jurang neraka jahanam ngalungkeun batu sagede imah sagede tolomong tapi 70 tahun can nepi keneh eta can nepi keneh kana dasarna jurang neraka jahanam. Eta cukang siratal mustaqim teh jaba leutik, jaba poek, jaba neraka jahanam sesegoran, ngaguru di bumi tepikeun ka langit ngaguruhna dina
hanapeun cukang neraka jahanam teh kumaha hayang bisa ngaliwat kadinya, hayang bisa nyebrang kadinya kumaha, hayang bisa ngaliwat kadinya kumaha. Tah batur-batur geus bararisa ngaliwat ari ieu kalah rerengkogan tejeh we malaikat. Kumaha ikat di tejeh kadinya damu masing mung oge digusur ku malaikat. Sok kadinya nyebrang karena siratal mustaqim. Aya anu lempangna teh kusuku aya jamatan leutik sagede buuk dibelah 7 leutikna teh eta jamatan. Aya nu lempangna kusuku, aya nu kubujur lempangna teh esor-esoran. Aya anu lempangna teh kuletah. Aya anu lalang sudan. Aya nu kuletah lempangna. Aya anu geus tereh tepi ka surga ti soledat. A'udzubillahi min dzalik. Geus tereh tepi. Mangka jauhna nanyakna ge 1000 tahun. Karek nepi muduna oge 1000 tahun. Datarna oge 1000 tahun. Lamun di lalampahan lempang mah eta 1000 tahun eta cukang neraka jahanam, cukang siratal mustaqim. Saha anu dok nyalametkeun di dinya? Ujang ni kabita cenah hayang naon? Lain hayang ti gubrus. Kabita hayang bisa ngaliwat dina cukang jambatan siratal mustaqim aya. Da kabeh oge teu cacah, teu menak, teu pejabat, teu masyarakat, teu rakyat bakal ngalaman nyebrang kadinya. Bakal ngalaman nyebrang kana siratal mustaqim. Terakhir teh ujian terakhir eta alam terakhir alam sirot nyebrang kadinya. Kumaha cenah abdi meni hoyong salamet aya anu deuk ti soledat eta teu jadi ti soledatna lantaran pernah maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu jadi deuk ti soledatna oge dijaweng ku Kangjeng ku syafaat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur Kangjeng Rasul, haram umat kaula anu pernah maca sholawat ka kaula haram asup kana neraka moal daekeun ka ngadurung ka jalma anu pernah maca sholawat ka kaula sok sanajan sakali maca sholawatna. Kangjeng Rasul eta hoyong umatna salamet siang wengi ngaduakeun ya Allah salametkeun umat abdi ya Allah. Kangjeng Rasul dugikeun ka nangis umatna hoyong disalametkeun di poe kiamah, hoyong disalametkeun dina hoyong tiasa dina nyebrang siratal mustaqim. Ya eta oge bapak-bapak ngaliwatna teh sakicep geus nepi ka surga. Sakicep bapak-bapak sakicep geus nepi. Saha cenah eta bapak-bapak eta anu ngaliwatna salengkah sakicep sat ciga kilat. Ditanyakeun malaikat ari eta bapak-bapak eta kuat ka sakicep eta ka surga geus nepi deui sing horeng ditingali dina amalna manehna mah sok wudu memeh adan geus boga wudu memeh adan lohor geus persiapan edeuk nyambut waktu lohor geus wudu heula. Pas ngong adan teh geus boga wudu deuk asar. Ta ieu ibu-ibu tos salat edeuk sakadap deui bade salat geus baroga wudu. Alhamdulillah mudah-mudahan dicatetkeun ciga eta ciga anu tadi teh ulah jadi memeh adan teh geus boga wudu. Aya deui anu nyebrangna dina siratal mustaqim teh
eta anu lempang nate anu kokoronangan jaba sieun jaba luangnya jaba luang ya sieun eta kumaha lamun tigebrus nya lamun teu aya pitulung Allah teu aya syafaat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atuh moal bisa nyebrang moal bisa nyebrang nah Pak kumaha cenah abdi hoyong tiasa nyebrang ka Bita tah pasalli ala Muhammad sing seueur ngaos payuksir bis sholati alaih sing seueur maca sholawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim sing seueur ngaos selawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka bakal kenging kabagjaan dina waktos nyaeta nyebrang dina siratal mustaqim eta nah kumaha urang keur waktu di alam dunya ngong adan kuliat ku kuliatan 1000 tahun karek nepi ka masjid ngong adan teh ku kuliatan nah nya diatawisna anu mana nyaeta ieu bab kabitana ye kabita ku rahmat Allah kabita ku pangampura Gusti Allah kabita ku syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangka eta ayeuna mah da harus usum kabaririta jelema teh usum kabarari da loba iklan jadi kabararita ibu-ibu kabita bapak-bapak kabita cik atuh geus kolot mah jeung kabitaan sagala nya teh ka ngacai nah kabitana nya eta sok sing kabita tapi kabitana ku kasaean ya iman anu positif maksana iman anu positif teh iman anu kedah di dangdosan ti ayeuna keneh lamun teu diomean ti ayeuna keneh jadi keur nyebrang kana siratal mustaqim teh eta tergantung cek tadi teh keimanan lamun imanna kuat keur waktu dalam dunya imanna kuat maka bisa nyebrang di dinya lamun imanna teu kuat nya sedangkan eta keimanan teh diuji waktu di alam dunya teh keimanan teh diuji dibere ujian di dunya teh anu beunghar diuji ku kabeungharana anu miskin diuji ku kamiskinanana anu pinter diuji ku kapinteranana anu bodoh diuji ku kabodohanana anu getol ibadah diuji ku kagetolanana anu kedul diuji ku kakedulanana anu sok bantuan atuh naranaon deui anu cager diuji ku cagerna anu gering diuji ku geringna ujian eta ujian keur diuji man teh supaya diuji supaya naon supaya kanyahoan mana anu ngabenerkeun kana ayat-ayat Allah mana anu ngabenerkeun kana keagungan Allah mana anu ngabohongkeun kana ayat-ayat Allah mana anu ngabohongkeun kana tanda-tanda ayat-ayat tanda-tanda keagungan Allah nah itu ujian supaya naon cenah diuji supaya naik supaya lulus di tepikeun mana cenah lulusna eta keimanan teh tepikeun ka mana lulusna eta keimanan teh jadi keimanan diuji sampai kalau lulus sukses keimanan hiji jalma di mana tos mencapai kana darajat katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi saluhureun iman teh aya anu disebut takwa. Hartosna
takwa teh nyaeta betah. Hartosna betah. Dina hartosna regreg. Takwa kene sarua regreg oge. Takwa teh hartosna regreg dina babarengan sareng Gusti Allah. Regreg regreg babarengan jeung Allah. Keun bae da urang mah boga Allah gitu nya. Keun wae boga Allah ieu gitu. Meni teu boga uyah-uyah acan tapi boga ari pangeran mah heukeun bae regreg keneh nya. Ieu mah boga pabrikna sagala, boga pabrik sagala ieu mah tapi teu boga pangeran keur naon atuh. Daek gitu. Daek boga pabrik teu boga pangeran gitu. Nah, ieu mah boga sagala ieu mah. Boga kendaraan tapi teu boga pangeran. Amit-amit. Keraon. Nah, kan regreg da boga Allah, boga nabi deui, boga saha deui? Boga wali, boga para wali. Boga para wali anu mana para wali teh nyaeta para wali teh jalma-jalma anu nulungan kana agama Allah. Jalma-jalma anu nulungan kana agama Allah. Boga naon? Boga tuturkeuneun. Boga naon? Boga dulur. Muslimin muslimat regreg gitu. Nah gitu. Regreg pokona mah abdi oge da cenah di lembur ieu aya masjid. Ongko regreg tapi tara ka masjid. Lain regreg atuh tah mah. Nah. Jadi ketika kesenangan jeung katenangan jeung karegregan, kaindahan, kabahagiaan eta henteu tumpah, henteu ditumpahkeun di masjid, can kaasup jalma anu can kaasup jalma anu takwa, can kaasup jalma anu iman. Lantaran kabungahna jauh keneh jeung Gusti Allah. Lah kita di atasna. Regreg upami ayeuna karegregan eta atanapi kasenangan, kabahagiaan eta geus ditumpah ruahkeun di masjidna Allah Subhanahu wa taala. Nah, bidzikrillahi tenangna teh ku inget ka Gusti Allah. Anu mana nyaeta anu bakal ngelehkeun Gusti Allah teh, anu bakal ngelehkeun ka musuh-musuhna Gusti Allah. Anu bisa ngelehkeun iblis, anu bisa ngelehkeun setan, anu bisa ngelehkeun gogoda dodoja nyaeta saha Gusti Allah. Kade bisi minta tulung ka salianti Gusti Allah. Aya juri minta tulungna lain ka Allah. Aya juri, aya setan, aya jin, aya anu pika hariwang, anu pika sieuneun, aya anu pika melangeun, pika minta tulungna lain ka Gusti Allah. Cacak aya kabingung, aya kasusah, gawat urang minta tulung ka Gusti Allah. Kumaha? Allahumma minta tulungna ya. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Make Allahumma ya mah. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, eta 3 kali. Eta cara minta tulung ka Gusti Allah. Tapi Fatihahna dibaca heula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waliwalidayya amin. Allahumma anu 3 kali dibacana terus Fatihah sekali. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hartosna teu pisan-pisan abdi minta tulung ka salian ti Gusti. Upami sanes ayeuna bade iraha Gusti nulungan ka abdi teh upami sanes di dieu bade di mana upami sanes ka Gusti atuh ka saha abdi nyuhunkeun tulung teh. Da Gusti mah bager pangbageurna. Moal aya pangbageurna nya Gustinya gitu. Ka Gusti Allah teh. Da Gusti mah bager gitu. Nya sok bager mana Gusti Allah jeung mitoha. Bedana Gusti Allah jeung mitoha naon? Ari Gusti Allah mah resep atau resep dipen mineng menta beuki mineng menta ka Gusti Allah, Allah mika cin mika nyaa mika welas mika asih mika deudeuh ka jalma anu mineng menta cik ari mitoha mineng dipenta bakal kumaha isuk-isuk menta kopi rada beurang saeutik menta uyah beurang saeutik menta udud beurang deui saeutik menta beas beurang saeutik menta deungeuna beurang saeutik menta ongkos beurang deui saeutik menta menta naon menta bini beurang saeutik menta gemuk sapoe 17 kali menta ka mitoha cik eta mitoha bakal kumaha cek mitoha sarkai sia teh nasib teh meuni goreng-goreng teuing naon kitu mama heueuh cek urang ge kumaha atuh meuni kabeneran minantu teh kabeneran naon mama sapoe 17 kali menta mah lain minantu atuh juri garong sia teh da menta jadi ari Gusti Allah mah sadinten urang 1000 kali menta Allah sangat mika cinta ka umat ka makhlukna ka hambana anu mineng men Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada ma fil billah bidawami mulkilai sholatan daimatan bidawami mulkilai sholatan daimatan bidawami mulkilai meme sholat barang penta tas salat barang penta penta ka Gusti Allah ngadua nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala deuk sare ngadua heula hudang sare ngadua heula deuk init ngadua heula balik gawe ngadua heula ini ngaji ngadua heula balik ngaji ngadua heula ngaduakeun ongkoh ngaduakeun ongkoh jaba ngaduakeun gitu jadi eta ulah lamun jalma anu ninggalkeun ngadua ninggalkeun menta eta jalma ngurangan keimananana sababna sombong ka Gusti atuh menta ka Gusti Allah atuh nyuhunkeun rezeki ka Gusti Allah kahiji nyuhunkeun diampura ku Gusti Allah nu kadua nyuhunkeun rahmat kawelas kanyaah kasih ka deudeuhna Gusti Allah anu katilu nyuhunkeun diluhurkeun darajat ku Gusti Allah nu kaopat nyuhunkeun digentos kagorengan ku kasayan digentosna ku Gusti Allah kaopat nyuhunkeun rizki nyuhunkeun kalima nyuhunkeun pituduh kagenep nyuhunkeun sehat wal afiat nyuhunkeun diampura dosa abdi jeung dosa sararea nah jeung dosa sararea
Yang saya baca Arab nama Robbik pilih warhamni warfani wajburni warzukni wahdini waafini wafu ani nu tadi sunah nama tadi Robbik pilih nyongkeun dihampu ya Allah abdi hapunten abdi ya Allah upami sanes Gusti deuk saha atuh anu ngahampura ka abdi upami sanes di dieu bade di mana atuh Gusti ngahampura ka abdi upami sanes ayeuna bade iraha atuh Gusti da abdi priyogina pangampura Gusti teh ayeuna kitu nya di antawisna utamina tos salat oge nyuhunkeun ka Allah astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali teras astagfirullahalazim li wali walidaya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyaikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wali man ahsana ilaina al-ahya'i minhum wal amwat 3 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma la mani alima ataita la muti alima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'uta jadi minka jad Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa inna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala idza jalal wal ikram samina wa atana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik la ilaha illallah la ni'matu la syarika la ni'matu wa la fadlu wa la sanaul hasan la ilaha illallah la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau kafirun bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas lain nas min syarri waswasil khannas alladzi wasfu fi sudurin nas minal jinnati wan nas la ilaha illallah Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim terus awal al-baqarah ayat wa ilahukum ayat kursi akhir baqarah ya akhir surat al-baqarah eta nu diaoskeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap tos depan para sahabat diikuti dituturkan diikuti diikuti ku para wali, para nabi, para wali, para ulama, para kiai di sepuh-sepuh urang akin ini uyu inung bapak akin ini buyut bau jangan waris sok waridan tara osok waridan ini kabita budak abi hayang cenah wiridan boga minantu hayang cenah bisa wiridan hoyo kabita pokona mah lamun boga incu 10 waridan kabeh boga ayeuna minantu 17 nah anakna sabaraha hiji sia teh 28 wariridan kabeh pokona Pak RT wariridan Pak RW Pak Lurah wariridan terus kali itu ala ikraha fi dini qad tabayyana rusul min al-ghayb wa may yakfur bit taghut wa yu'min billahi fa hurisan bil uratil usala bi samala wallahu samiun alim Allah waliyul ladzina amanu yukhrijum min adh-dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'ahum at-taghut yukhrijum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah
fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wa mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli la nufariqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa liha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatul qa'iman bil qisti la ilaha illallahul hakim. Inna dina indallahil islam qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bil khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul afinar wa tulijun nar fil tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa ta'zu man tasya wa hisab subhanallahi wa bihamdihi subhanallah wahhab ilahana rabbana ya Allah subhanallah 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 33 kali. Alhamdulillah adim wa bihamdihi daimana alhamdulillah 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 33. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal wa ni'mati kasirat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 kali. Nya cenah di Arab ge tara soalnya di Arab mah beda we assalamualaikum assalamualaikum langsung tawaf. Nya betul almarhum pun bapak upami tos salat langsung tawaf wiridan we bari tawaf. Wiridan qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Bari baca bari tawaf bapak mah. Almarhum tawaf teh bari iya. Subhanallah subhanallah subhanallah. Tawaf nguriling bari dikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Cek pembimbingna teh cek mutawif biarin aja bagus itu sudah. Biarin aja, bapak mah nyalira batur mah pak batur mah maca doa tina kertas teu bisa macana urang macana. Teu katingali cenah. Doa na ge geus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dikir bari tawaf. Ya, dikir. Beres dikir ngadoa. Beres la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haqqin alaina ya wala namutu bi arubasu insyaallah taala aminin wa karami jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahlu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa taala bi salati ashabi ajmain amin amin ya Allah ya rabbal amin 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 ya Allah amin ya Allah bari tawaf amin terus we amin bari tawaf 7 keliling. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak ngadoa Pak amin amin wae. Itu batur kabeh nu tawaf ngadaroa wah nu ngaminan karunya cenah. Nya. Jadi almarhum sugering kantos sakali ngimaman di Masjidil Haram kantos sakali beres ngimaman sim kuring nanya oh Bapak ngadat nuju ya sok mana imam memang ngimaman tah iya geus qomat tah ngimaman sak imaman. Ngimaman sungguring. Waduh, bin euneur. Beres ngimaman terus tawaf gitu. Terus tawaf teu wiridan. Tah ari di urangna atuh aya anu teu wiridan nya deu ka mana? Iya mah likum usum suung. Likum usum jangkrik. Likum usum HP. TV, HP. Wirida dek eureun wae wariridan teh tepikeun ka minantu tepikeun ka saya ya warisan ti kolot urang wiridan moal taoso paragi kaberkahan paragi kasalametan paragi asihan atuh teh paragi asihan teh asihan aing asihan si malakama paingan atuh si malakama mah teu boga rasana asihan aing sileget teureub nawaitu guntur geni mata guyur nini gujrut atuh salalemu nah gitu nya nah tos disadat acan
Wiridan atuh mata oge. Ari can disadawa mah terus wiridan. Nah, wiridan. Wiridan. Naon sababna? Aki saha nu tara wiridan, inung saha, bapa saha nu tara orosok batur mah. Nah, ieu kade bisi likum salat tos salat. Eta teh paragi naon? Paragi ngalancarkeun usaha, paragi ngalancarkeun pertanian supaya kaarala. Ngan ulah henteu ulah ditinggalkeun teuing ku sarare. Ulah ditinggalkeun teuing ku sarare, ieu masalah lemur eueuh nu wiridan hiji-hiji acan. Ari jagong hayang kepetik hasilna kaala jagongna nya. Nah kitanya datawisna. Tapi mudah-mudahan sakali deui iya Bu hujan nyanak rahmat jeung kaberkahan eta berkahna wiridan teh kadenya dikir terus ngadoa nu tadi teh supaya urang ulah putus harapan tina rahmat Allah. Rahmat Allah, mudah-mudahan almarhum Abah Ubed, mudah-mudahan di alam kuburna sing dicaangkeun dilegakeun supaya kebahagiaan sabab ieu oge amanat sabab umat ulah tepikeun kaninggalkeun pangaosan di dieu cenah kitunya eta nuju sakaratul maut Bapak syahidallahu annahu la ilaha illallah malaikatul miqaim satengah jam deui ka maut. La ilaha illallah hakim inna dina indal Islam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi khairin kala kulli syai'in qadir. Anu deuk maraca Yasin teh kalah kawiridan nurutan. Nya beres itu adzan maghrib ngong adzan nurutan. Allahu akbar nurutan adzan. Beres adzan maot teh lain salat, maot Bapak mah. Beres adzan teh lain Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salih qaimah maut. Pas maghrib malam Jumat tiba-tibanya. Nah gitunya. Jadi upami anu adan teh kana sapeker teh eta teh sim kuring mah satuju. Sabab bisi aya anu keur saka. Jadi pun bapak oge eta adan kana sapeker diturutan. Jadi nalkin sami nalkin jadi sami sareng nalkin anu nuju sakarat ngadenge adan makanya nyemplong pisan sapekerna teh kana ieu kana nyemplong pisan ka bumi disemplongkeun pisan Allahu akbar tarik eta suka nah suka maot sekali deui mudah-mudahan almarhum bapak di pasihan dilegakeun dicaangkeun di pakuburan amin ya rabbal alamin sakitu anu kaatureun teh kasata can atau berartinya siap teraskeun we teraskeun urang ngadoa we nya teraskeun we doa Allah assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah mangga assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Ibadah teh kudu kasaha sarareh ngajawabna tuh ari anu sawareh ka Allah nu sawareh lain ibadah teh kasaha minta tulung teh kasaha ari Allah kawasa ari setan kawasa henteu setan ari Allah teh gagah sanu panggagahna teh Gusti Allah atawa setan sanu panggagahna Gusti sanu pangmulyana sanu pangbeungharna nah ari setan mulya ari jelema mulya henteu henteu sarua jelema ge pana Allah anu gagah anu mulya mah ari jelema supaya mulya kudu kumaha kudu minta tulung ka saha jadi we mulya da minta tulungna ka Gusti mulya sote ari minta tulung ka Gusti sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad
Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu ala Muhammad 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 ya sayyidi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin alhamdulillah ya Rabbal alamin amna ya rabbina wa bi manzida ya rabbana lakal hamdu kama wa jalla min sultanika qadim Allahumma shalli ala sayyidina salatan tunajjina bi amin ma wala fadhu min hajat wa ya min makhraj fa hada rahman inaka rabbul syuhada ya Allah ya wajib ala alihi wa sahbihi Allahumma ja'al salawatika barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatimin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamul khair wa salama Allahumma basma qamamu Allahumma di makalamu qarabai wa qiyamah Allahumma bi haqqil Fatihah wa siril Fatihah kiman mudim jawab al-jadwa sama wa rizqna wa min jamal kamal husnul khatimah indal maut. Maaf ya Allah, Allahumma asli umat Sayyidina Muhammad, Allahumma rahmat Sayyidina Muhammad, Allahumma bil umat Sayyidina Muhammad, Allahumma farijan umat Sayyidina Muhammad, Allahumma salim umat Sayyidina Muhammad wa jami' mereka ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin wa ja'alna min Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أقول قولي هذا وأستغفر الله